abdi mah beda langsung wae ngadamel cikopi. Lampu yang teh sok dianggo cekok jangan apa malah selalu sek bebetian sangorel cipu di jahe. Ya pemandangan nu pohara endahna otak nineng otak tibelat saung abdi nu katingal bodasnya eta saung abdi. Ayeuna tos dugi ka saung abdi mah bade langsung wae ngadamel cikopi. Kumari tadi teh bada Jumat teh sempat ngopi heula di rumah. Dan ayeuna bade ngadamel heula kopi urangna heula caina. Solar keur teu boga duit jadi kopi nage nu kieu. Cai na tos ngagolak urang teh heula cai kopina. Pados teh panas calek ngau kayu. Sekarang picenah lebih kotor. Aduh, segan mah budah sepat kopi teh nah. Assalamualaikum, sampurasun, patepang di Desa Mulyasari YouTube channel. Ayeuna abdi nuju di kebon di Nararaga bade melak cikur. Ayeuna dinten Jumat kaping 27 November 2020 jam 1 langkung 11. Tetacan melak cikur orang ngopi heula. Bari orang ngabako heula biasa bako cap jangkar salinting mah ngeureunnan aya meureun salinting mah nya. Jadi hari pas ngabako heula teh macul ucap-acap bepelakan ake semangat gitu. Aya cara ngabako mah lah selalu sek. Nah iya ketepel karena rapi bandring baseuh bakona mang hari mae ngun di poe bakal segak ya teu boleh di canak ke kebon tiap pinten oge. Kemarin pilih aya manuk aya bedul aya naon lah nu sakirana aya orai sakirana kecelakaan desa di bandring nya akurasina bandring ieu lumayan. Nah lintingan tosep lumayan keng salinting bako cap jangkar. Ayo orang melak cikur
galengan kanggo melak cikur parantos sayogi. Ayeuna abdi bade ngadamel liang asep kanggo melakeun cikur. Di asep wae saparos gampilnya. Iya bibit cikurna kenging nyabutan. Jadi proses ngabibitkeun cikur geuningan lumayan kawilang lami. Abdi kapungkur meser bibit di pasar teh aya kana setengah kilo. Pangawasna 25.000 dibibitkeun di sasi genep. Ayeuna tos sasi 11. Memang aya nu tosnya rada ageng. Aya oge anu nembe daun tilu, malih mah aya nu nembe kos kieu keneh. Cikur kanggo ngadamel seblak. Ayo urang pelakeun bismillahirrahmanirrahim. Bibit cikur parantos dipelakeun sedayana. Sok sanaos ayeuna usum hujan kanggo jagi-jagi ku abdi bade disiram heula. Bilih teu aya hujan 2 atanapi 3 dinten kapayun. Ayeuna abdi bade nyandak heula cai urang siram.
cikur nembe tiasa dipanen upami tos dugi satahun ya. Upami acan satahun mah teu acan tiasa dipanen betina kirang seueur sareng kirang kolot. Jantan melak cikur mah memang prosesna kawilang panjang. Moga-moga cikurna sae. Jadi upami bade mencok atau napi bade ngadamel seblak teh teu kadah tebih kantun disaung teh kantun lumpat ka dieu ka galengan. Nyakel cikur. Saya mah galengan anu sajejar sarang tangkal cog mah panginten papelakanananya rupi-rupi bebetian sama model cikur, jahe, teras teh koneng, sarang lampuyang. Kumargi lampuyang teh nikmat pisan, pedo pisan upami dipais borosna teh. Sok mangga anu kantos nyobian boros lampuyang mangga komentaran di handap kumaha rasana, kumaha eta nikmatna geura jabas seungit. Pami aya nu teu acan uningan nu kumaha tangkal lampuyang aya di dieu urang tinggal sekedap. Tah, ieu tangkal lampuyang. Pami di leuweung mah sok aya hirup sok seueur dikapendakan di leuweung. Tapi ya abdi ngahaja melak di dieu pados gampil kitu hoyong lampuyang teh susah. Biasana aku sepuh-sepuh kapungkur mah lampuyang teh sok dianggo cekok. Jadi upami murang kali urang tuang teh hese caman cemen sakedik wae biasana sok dicekok ku lampuyang. Carana nyaeta lampuyang beutinanya beuti lampuyangna diparut di ala caina terus dileueutkeun bae ka murang kali. Biasa nama enjing atanapi pagetonna teh tuangna sok langkung rewog. Ieu aya 2 dapur nu teu acan diliarkeun. Pami waktu serang bongkar orang liarkan sepados langkung seueur lagi borosna kanggo di pais.